bakal ngagolontorkeun barokah kahirupan kita kurang sadayana naon nu kahiji sholatul jamaah. Utara udud ada sok udud guma ajengan sok ududna bujeng-bujeng nepi ka IGD di jalan ge geus lapur odar sia di jalan geus cabut sarua wae Pak abi ge tukang udud panitia RT Samsu abi mengarokono ieu mengadongengnya anu atos di Ciasem saselop Pak Haji Samsu luar biasa saselop eta mah imanu atos caritakeun teh bakakakna dua badak ieu mah nyaritakeun teh itung-itung ngingetan bisi panitia khilaf maklum sasami jalmi mah tempatna poho tempatna hilap tak kusabab itu mengpengajina aya keneh waktu hitung-hitung ngingetan nah geuning kudu diingetan ngarah persiapan tah gitu bebas lah aing mah usaha ngaranna ge kumaha we carana nu penting mah balik aya kardus RT dengekeun sia lamun teh mah eureu teu aya bebe ajengan barang bukti eta teh bangga tapi ka imah teh pipasyaeun naon sababna apan pun bojo teh naros ayah ngaos ka mana ayeuna tadi ge ka Cicariu ka Cimenteng heug balik teh eueuh kardus pajarkeun ulin ibu disangka ulin teu puguh emang gampang jadi ustad bu balik ngora keneh balik kasep susah men bapak mah kelas seni koneng gitu teh ngarasakeun serepot jelma kasep teh kenapa ke jarawa cenah diomongan akeun we atuh ibu da laut oge asin sorangan kuing oge nyanguyahan maneh we ibu bapak hadirin sadayana tapi ka mana bieu teh ieu salat berjamaah naon mah mawa uyahna rek ngarojak tongtolang cicak itu para rugu teh lu kahiji di antara pintu keberkahan teh naon salat berjamaah naon anu kadua di antara pintu keberkahan hirup urang teh bu rezeki nu barokah saeutik mah gedenya sa budak nu barokah bakal soleh jeung soleha rumah tangga nu barokah sakinah mawadah warahmah turunan murang kalihna ge bakal angkat derajat martabat ibu rabana fid din wa dunya wal akhirat eta rumah tangga nu barokah naon anu kadua sabada salatul jamaah birrul walidain berbuat baik kepada kedua orang tua baginda Nabi menyampaikan aba'aka salasah yang namanya orang tua itu ada tiga yang pertama manwaladatka orang yang melahirkan kita saha indung nunga kandung bapa nunga yuga hiji eta orang tua urang nu kadua saha manzawajtaka orang yang menikahkanmu siapa nya eta indung bapa mertua alias mitoha eta ge kolot nu katilu saha man allamaka orang yang mengajarkan ilmu kepadamu para kiai, para ustadz, para ajengan yang bisa menghantarkan rohmu, hatimu, batinmu untuk sampai wusul pada Allah mengerti akan arti kehidupan semakin takut kepada Allah dan semakin mahabbah cinta ke Rasulullah itu adalah sama gurumu adalah orang tuamu tiga orang ini derajatnya sama teu aya bedana satu saja orang tersebut bermasalah dengan keduanya ketiganya ataupun salah satu maka bakal diangkat barokah hirupna ayah jelema najan kiai najan ajengan najan ulama ahli tarakat ahli zikir ahli puasa ilmuna luar biasa leber bermasalah jeung indung bapana naraka tah kunaon cara dicing aya nu raduasieun aya coba ibu urang mah ka indung nu ngakandung anu sakitu repot da geus teu ngeunah padaharan beuteung teh apan 8 bulan sakitu labina jebrol guyang getih guyang kesang nyawa tarohana ge disebut daging hajur geus juruna nyawa teh rek kaluar masyaallah 2 tahun cai susuna disadap disesep ku urang apakah indung urang rela ketika urang dicocok ke reungit bujeng-bujeng ku batur diciwit ku reungit oge terhela indung urang sementara urang geus dewasa geus disakolahkeun di pesantrenkeun lisan urang nu tetulangan sering sekali menyakiti hati orang tua kita sampai meneteskan air mata indung urang cengkel ngalawan teu wani nyarekanan teu tega nunggelis hatena ngacara kacak gara-gara hate anakna teh tapi keun ka nyeri hate indung teu bisa merah hampura eta indung ripuh eta jalma wal barokah hirupna hayo sacara ricing aya eta nu masalah jeung indung sok ibu tingali wajah rama urang
anu dugikeun ka sepuh, dugikeun ka garing, dugikeun ka kotorna naon melaan urang anakna, belaan dipoekeun ku kulit ka batur nanggung jeung sajabana, macul jeung sajabana ka pasar indit janari balik peuting deui. Coba melaan saha? Melaan urang nu jadi anakna, urang nu jadi anak meuni semena-mena kanu jadi bapa. Lamun boga ka hayang pamenta kudu pok torlong, hayang motor teh, hayang itu teh, tepikeun ka eta hate nu jadi bapa raheut gara-gara kelakuan anakna. Lamun bapana teu ridho ka eta anakna, neraka sia. Hah, cara licing masya Allah. Paingan urang hirup teh hese nya miskin we ti baheula jigana ridho indung teu beunang, ridho bapa teu aya, masya Allah. Ajengan alhamdulillah indung bapa masing geuring mah menilantip ti kampung oge tara amti nganyerikeun aduh jadi indung bapa ngan geus begitu boga mitoha bermasalah lebah dieu bararangga. Apan tadi oge aya mitoha jeung minantu teu akur ibu bapak sadayana khusus ka para menantu kupingkeun ye ngaran ibu mertua indung mitoha, bapak mitoha derajatnya sama, tidak beda sedikit pun dengan ibu bapak orang tua kita yang melahirkan kita. Lamun menyakiti indung bapak mertua sarua jika menyakiti indung bapak urang nu ngalahirkeun, hate mitoha jengkel teu ridho sarua Allah ge moal ridhoeun. Mata kudu benar-benar lantip bergaul jeung mitoha. Naon sabab? Urang sebagai salaki dari seorang istri, istri urang teh anak mitoha urang, anak indung bapak mertua urang. Teu ngilu ngaheuceunkeun, teu ngilu ngadidik, teu ngilu ngagedekeun, teu ngilu ngasantrenkeun. Begitu dewasa dicandak urang ditikah, digawekeun di imah. Sementara lamun teh mah eta pamajikan tepikeun ka disiksa jeung sajabana indung bapana teu ridho, yakin tah minantu pinarakaeun. Cara ricing kalau bener bermasalah jeung itu hamada banyak hirup hese barokah. Nu terakhir bermasalah jeung guruna, eta guruna nu nuduhkeun alif-alifan, apal Fatihah, apal jampe salat tapi kita jampe modar teh apal ti guru ngaji. Nah kenah-kenah geus jadi pejabat TNI Polri waktu nanya ka guru ngaji, nyeri hate guru ngaji teh hayang diwaro moal barokah tah. Sok ibu lamun tema ibu boga sawah boga Tegal, anak yang jadi polisi ridho dikeluarkan, ridho ngajejek Tegal, ngajejek sawah, nyoplokeun kongkorong kang kalung sadayana ketahuan anak hayang asup polisi, betul? Tapi aya teu nu ngajejek galengan, ngajual sawah, ngarag-rageun kongkorong, ngabelaan guru ngaji, aya teu? Moal aya. Sok ayeuna umur budak hamil 4 bulan, syukuran 4 bulan hajat beuteung nu diteang saha? Guru 7 bulan syukuran deui hajat nu diteang saha? Ustad guru lahiran marhabaan di urang teh osok di mana-mana osok nu diteang saha? Ustad guru Pak Ustad budak teh panalaki hayang dikhitan diteang deui ustad teh dipenta doana guru ngaji. Sakola teh bikin ka beres kuliahna Pak Ustad, budak teh geus kuliah teh beres, ayeuna teh boga gawe hayang syukuran nu diteang saha? Ustad guru Pak Ustad ulah kapamengnya si AA teh ye geus gawe di Subang, meunang jodoh urang Subang kota, urang kelurahan Cigadung panganterkeun, ayeuna teh pangjajabkeun rek pangantenan teh hayang pangyerenkeun nu diteang saha? Ustad guru tepikeun ka modar eta budak tahlilan saha nu diteang? Ustad guru ngaji. Ayeuna indung bapana geus maot asup teh gebru ka astana, geus di astana boga anak jadi TNI jadi Polri, meunang ripuh sagala rupa. Nu ditungguan ku indung bapana daek teh dikirim pistol. Hayo kira-kira nu ditungguan doa atau pistol? Mak yo di bakalan pistol bisi aya malaikat dor moal. Teu mungkin pasti nu ditungguan teh lain pangirim senjata api tapi doa diajar ti mana? Lain ti Mabes Polri tapi ti guru ngaji. Tapi kunaon ka guru ngaji sia karoret? Sok coba lamun panen osok ngaririm ka guru ngaji osok. Mit amit pengen hese barokah budakna laliwar wae. Tah kitu teu barokah, kitu diajar Iqra babari bangga euco ye dengekeun. Da uing mengarasari pun naon sababna ngalaman ngajar anak batur bangga na luar biasa.
mata budak uing daripada kusorangan capek bikeun ka batur hitung-hitung sakali wah we kariweuh-riweuh mata nomor hiji si teteh ngangkatkeun kelas 2 SD teh geus masantren ayeuna SMP geus lulus naik SMA alhamdulillah naik kelas 3 SMP teh meureun kelas 8 hafid Quran 30 juz teh katalar alhamdulillah apa nurutan jeung bapana coba budak nomor 2 pasantrenkeun deui kelas 2 SD teh ada kelas 5 geus rek naik ka kelas genep minimal 10 juz we mah geus tereh nepi alhamdulillah kelas 3 karena kelas 2 mantokkeun deui sakedeung di sabaraha bulan jeung naon ngajadog we di mah kabangga-bangga kantorkeun ka pasantren wih jeung ngurus anak batur sekali ewang we nomor 4 bareng karak 2 tahun setengah leuwih nu terakhir bungsu karak 1 tahun 2 bulan alhamdulillah barokah dapat loba berkat ustaz manya gawe aing teh udah dibal ya eueuh biasa we teu misteri koneng gitu daripada nu loba anak copet yang mending anak ustad coba anak copet namun loba bahaya ya anak ustad alhamdulillah dipasantrenkeun disakolakeun matak lamun boga budak ibu nitip sakolakeun pasantren sakola kudu pasantren wajib pasantren kudu sakola wajib dan sababna sangkan sirahna piduh ke pengetahuan hate lagi heureun ku keyakinan sieun ka Allah jeung mahabbah ka Rasulullah insya Allah matak prinsipna barudak lamun hayang soleh jeung soleha sok deuketkeun jeung para alim para ulama udag barokah guru-guruna ulah sampai jadi budak santri atrapi siswa anu campelak nauzubillahi min dalik setelah birrul walidain anu katilu min asbabil barokah naon kasratud du'a kudu seueur ngadoa wa du'ai anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa aksar doa anin nabi ternyata terbanyak doa yang diucapkan oleh baginda nabi menurut Imam Bukhari Muslim doana naon Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar doa sapu jagat Pak ternyata subhanallah doa yang paling banyak disebut doa yang paling banyak dibaca oleh baginda Nabi bahkan salasa marrah 3 kali ba'da sholatil maktubah ba'da sholat fardu teh 3 kali maca doa eta teh disebut doa sapu jagat cek urang mah lebih dari 15 tafsir simkuring meneliti betapa dahsyatnya doa tersebut sampai Imam Bukhari Muslim menyatakan doa yang paling banyak dibaca oleh baginda Nabi adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar nu terakhir nu kaopat nu bakal ngalungsurkeun barokah sabada salatul jamaah birrul walidain kasratud doa nu terakhir nyata kasratus shadaqah naon perbanyak sodako lamun jalma daek barang bere mewe-meweh kasasama tutulung kanu butuh nalang kanu susah sodakoh ngarana maka yakin bakal dibarokahkeun hirupna alhamdulillah. Ibu bapak hadirin sadayana uraian singkat ini dapatlah kita tarik kesimpulan yang pertama peristiwa agung diisrokan dan dimirajkan baginda Nabi adalah mukjizat terbesar kedua bagi baginda Nabi setelah mukjizat yang pertama dan utama yakni Al-Quranul Karim dengan alasan para ulun ulama karena baginda Nabi dianggap lulus sekaligus lolos dari berbagai ujian yang senantiasa sabar dan ikhlas ketika menerima ujian dan cobaan dari Allah sehingga Allah memberikan satu buah tiket perjalanan untuk baginda Nabi diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Mi'raj ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha sampai pada pucuk tempat yang namanya Mustawa baginda Nabi mendapatkan perintah syariat yang utama yakni sholat fardu 5 waktu. Bagi kita hikmah yang bisa kita ambil Rasulullah ketika hendak diisrokan dimirajkan dibersihkan hatinya maka bikin orang jalmi-jalmi sebagai hamba Allah pengikut syariat baginda Nabi yuk orang sasarangan tiwengi ieu orang bersihkan hati orang tina segala rupa penyakit hati penyakit ujub
ria, takabur, sum'ah, iri, dengki, hasad, hasud jeung sajabina, komo penyakit syirik musyrik ka Gusti Allah. Nauzubillahi min dalik. Naon sababna? Penyakit hate anu kotor diuntepan ku kotor hate bakal ngajadikeun eta jalma moal bisa salamat dunia akhirat. Karena sabab nadi sabab eta jalma beunang kauntepan ku penjajah anu utama, hiji anu disebut setan, kadua anu disebut hawa nafsu. Nafsu damelan Gusti Allah aya di diri urang teu bisa dipaehan. Kumaha carana? Kudu dikendalikan. Imam Ibnul Qayyim nyebutkan sifat nafsu teh Pak ayat 3, hiji aya nafsu amarah tong digugu, kadua aya nafsu lawamah eta tuturkeun ngajak kahadian sampai pada puncak nafsu yang terbaik namanya nafsul mutmainnah, yakni nafsu yang tenang, nafsu yang tumanina adalah satu-satunya nafsu yang akan diundang oleh Allah menjadi ahli surga. Siapa saja yang menikmati menyikapi berkah daripada Rajaban, mereka yang melaksanakan daripada amanah Rajaban, yaitu sholat berjamaah. Karena apa? Di antara 4 perkara yang mendatangkan keberkahan bagi kita, ulama sepakat mengatakan sholatul jamaah, sholat berjamaah adalah pintu keberkahan yang utama dan luar biasa. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, kasratud doa. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kasratus sodakoh, memperbanyak doa, memperbanyak sodakoh. Insya Allah mudah-mudahan ayam manfaatna kangge sadayana. Amin. Sing janten ilmu anu tiasa diamalkan ku urang sadayana dina kahirupan sadidinten, minimal beberapa ngaosan bapak-bapak khususna sadayana siap siaga untuk senantiasa berjamaah di masjid. Karena suami yang berangkat ke masjid, hati suami yang senantiasa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, maka keberkahan keluarganya, istrinya, anak mantunya akan dijamin oleh seorang suami yang senantiasa berangkat ke masjid. Ibu-ibu cukup mendorong suamina, cukup mendorong mengajak suamina untuk berjamaah di masjid. Lamun para suami, para bapak berjamaah di masjid, yakin saci menteng, yakin saci cariu bakal jadi pilemburan baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran karena urusan urang sadayana. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensukseskan karena sagelupi cita-cita urang sadayana. Amin. Mudah-mudahan hajat cita-cita orang barokah Rajaban sing diijabah ku Allah azza wa jalla. Amin. Mudah-mudahan barokah Rajaban urang sadayana sing dijadikan keluarga anu istiqomah dina ibadah sampai maut menjemput husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang insya Allah berjumpa lagi. Sekian dan demikian Burung Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Saninten gua saninten di cali parapatan, hapunten abdi hapunten, bilih ayah kalepatan. Badai ngahapunten sadayana Bapak Ibu badai. Hatur nuhun buah tomat, buah petai tabat, buah eri daun gedang, beteng perih hayang, cangkurileung dina batu, culang cileung hayang nyatu. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.